aya naon wal? Urang kunaon nyawa ayeuna usaha urang teh keur rada muter, keur rada lieur cenah sira teh usaha teh aduh keur teu lancar kumaha nya ieu solusina ieu. Eta pan rezeki teh ayana di pamajikan, di anak pamajikan heuh. Nah, bener aya perabasa eta paribasa eta mah urang ge. Tingali pamajikan lamun keur sare nya ngarep ka mana. Maksudna ieu tips ujung rezeki beas. Pamajikan eta lamun keur sare teu nyaho nya nyarep ka mana urang ge. Da teu perhatikeun wa. Perhatikeun atuh. Kumaha eta rezeki gitu teh. Rezeki Maksudna merhatikan kumaha maksudna. merhatikeun eta teh rezeki teh ayana disanghareupan ku pamajikan. Ka mana nya ngareupna kitu. Lamun keur sare, Lamun keur sare. Lamun misalkan pamajikan sarena nyaharep ka kulon, Nah, udah rezeki aya di kulon, kudu lempang ka kulon. Gitu. mun pamajikan yang harap ka wetan, Udah getar rezeki aya di wetan. Karena pamajikan urang nang kurep pan sarena pamajikan urang nang kurep kumaha. Ulah ini Oh, lagi. kudu cicing ulah ini. Rezeki buntu. Rezeki buntu. lamun misalkan nang karak pamajikan orang sarena, Eta rezeki di depan mata. Langsung gablok bebaskeun ku sia. aing Eta tip usaha eta. Tip usaha eta.